ket. Kamana sih namanya tukang cilok teh? Wae gini kan aya ditungguan tara aya. Aya ditungguan sok aya tukang cilok. Jika nama moal ka Parunten. Mangga Jang. Kela. Sawawu ieu budak teh nya. Mana nu kamari nyebut suku urang buriknya? Sana. Keluar budak teh nya. Oh ngarit itu duh aing mah domba cukur mes barea. Nita kasaha. Wok. Naon maneh? Yo, nu ngarit bingung itu. Ngangit. Jeung isu. Baiklah orang baik lah. Muruhan sabaraha tapi Engke ngarit heula, engke buruh nama. dia kudu apal gajihna kitu wing teh. Bae Naik ya? Hah? Bae naik malu tuh. Bae moal. Domba teh ge. Teh. Wok dengan domba teh ini lalu tikil. Kenal mana di dia? Iya tah. Ngari. Siapa? Wah daek. Hah? Wah daek kan si Ririta ku si Ewok mah. Buruhana. Dua ini enggak Nanya. Bawa dewe kok aing jukutna. Wok banyak muruhan 2000 atuh. Pelit ieu mah. Hah? 50 Pelit ieu mah langsung. Ya kabumi we gitu. Siap. Pelit si eta mah. Hah? Lomba kieu murahan 2000 jukut loba kieu. Banyak. Sing bener. Wok mana teh? Karungan kok aing ya. Mane? Engke Tuh kitu Iya mah. nage can cair deui. Ya kumaha muruhanana? Nya 2000 mah uruhan atuh. Mun 30 mah ya. Isu atuh kieu kok. Mana ya? Sia kok belum mah. Nah, sia kitu padutan Geus pada au jukut, geus parab maneh teh. Parab maneh lah. tayang sia. Kamana sih namanya tukang cilok teh? Wae gini kan aya ditungguan tara aya. Aya ditungguan sok aya tukang cilok. Jika nama moal ka Parunten. Mangga Jang. Kela. Sawawu ieu budak teh nya. Mana nu kamari nyebut suku urang buriknya? Sana. Keluar budak teh nya. Ampun.